asa sepi kinya. Nya. Geueun ki anak. Anan balik. Kau usah kuntau aja nih. Kopi tiis, rokok parem. Bener nah. Kada jamu bu. Ada kok asa tenyut gitu. Asa teunya teh. Naon gitu. Asa melag gitu. Aduh. Bisa terlunta-lunta. Terlunta-lunta. Yun, kemana-mana bisa terlunta-lunta. Udah cumi-cumi aja. Kenapa itu jambunya disimpan? Tidak kesogot. Gun, ayo Gun cacan niat gaduh calon gitu. Pak Acan udah Cewek cewek. tuh mayun. Kedian ningali kedian. Ngara puguh. Nah, aku Gun mah soalnya kieu Jun, Gun, amun ngobrol ku jeung hareup. Untung aing ngobrol jeung urang aing malah mari kan. Dewa anu kitu teh. jelek gitu teh. Just like. Jelek. Malu-maluin. Enggak boleh. Ngacan kepikiran kumaha lu? Cari kepikiran hareup nang kewe. Da awewe teh kudu para bajunya. Anjing kan sanes. Naon teh Gun sanes can kapikiran kudu dibusuk kudu dipikiran Nah, nya kieu. eta kudu kepikiran. Gitu. Bisi merejih Gun. Harus direncanakan Gun. Ini tuh pilih ku ahyar. Aya mah geus aya wae geus berencana deui. Peralun. Ibu Polda siap. Ampun guys. Pun guys. Jambunya kayak teangan geus aya teh gue. Aya teangan masawangan mah aya. Oh. Teangeun sawangeun. Cara da bingung. Teangeun. Nyawang heula terus neangan beureun gitu. Nah gitu. Bener gitu. Jadi sok aya paribasa kieu cenah Gun. Cenah jodoh mah moal ka mana gitu nya. Mun teu ka mana mah moal menang jodoh. Cenak lah ke mau awal mana. Menjedog ada imah aja. Mau nyamperkeun. Gitu jangan kedua nu gitu. Tah. Sebos besi turutan mah Aiki. Sup udah meureun. Petarung. Tujuan Gun. Petarung dalam kolong. Petarung kolong. dalam mencari hati itu petarung. Aduh. Soalnya dongeng ke pengalaman teh ngara jadi ieu jadi bekal jeung bodak ngora tah ugun kumaha tah perjuangan orang-orang eta manis dan asamnya duh harita geuning naon berat takal salah kumaha kumaha tuh sih atuh lah ieu mah Tebatan ame sih loba pahitna siapa sih? ngawanggungna urang Sunda we ya mah tuh maju ka sareupna Gitu lah ya. Berumur. tah Gun Jun dangukeun Tadi kan Gun udah kene intinya budak kene. Da baheula mah heueuh. Da can bukana naon lah can aya informasi naon teh alat naon informasi halusnya media sosial Zaman gidig gitu. Emang gidi baheula mah baheula mah Surat menyurat gitu. lah amun tong jadi ujun ugu mah sebetulnya geus boga alat higinya ya sekasar mah segini imah ge bisa meunang baheula mah Harus luntang lantung. mah bebenang kieu pernah kula teh ka tetangga eta mah baheula mah keur zaman beungeutna teh ciga sahanya anu dina ieu ningan nu si Datu Maringgi teh si naon oh masih Gitu. Baya si Lumberaya li eta mah lah beungeutna teh ciga sahanya euy Limit tah nu teh kalau pagi malah wah eta mah Tajun cek di dia anu bogo tapi teuing cek batu Benar. ya pura tetangahnya ya baheula beusi lalajo
pas kira imah ya imah nanti ya. Tapi punten. Bener, aduh. Kita pemajikan sudah. Mana? Ya pan ngawangkong ya. Ngawangkong mangsa sarupna. Mana naon gitu. Perjaman sekolah kita Dalam sekolah. Ya majang bekal budak ngora. Di zaman cinta lotong, ya lutung. Eta mah wah dia mah. Mucal meh balik magun Jun. Atuh pan mah budak arit. Tukang arit ieu mah. Baheula teh ari hayang. Oh, ka awewe kitu gitu. Baheula teh hayang. Ka disumputkeun tolong jeung arit eta can balik mah. Wah sumputkeun na irigasi teh pawe nagalang teh. Tuan Mun meh balik tah geus mun pemain balik geus lempok. Ah geus. Lila teh katahan hayang panggih tah baheula teh. Ah manikeun maneh we tah. Kula cek iki tadi yang lagi dianteurna lagi. Harita. Ya Dani. Dani. Heuda ah cing teh. Dari tahan-tahan geus enggak jenol teh nya. bahaya Jenol. si gering gitu. Ah manikeun maneh we teh ye. Keketro ka imahna teh. Barami ti muka teh lanceukna nu panggedena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ka saha? Dari ka eta aya terus sebut kayaknya bisi mamur pamajikan. Si dia Si dia. Bisi ngamak eta itu carita heubeul aya ka suat-suat deui. Aya si eta cing. Aya si dia. Kaya cing. Cek saya teh. Cek lanceukna teh. Asuh mah gitu. Asuh mah gebluk pantau eta. Tah berarti Jun mimiti Tah. tahap perjuangan teh eta tah. Si aya teh. Teu eureun lanceuk asuh teh gador deui kasorangan teh tah. Biji lanceukkeun nu katilu. Ke cara sarua pertanyaan teh. Ketrok deui lanceukkeun nu kadua biji. Terakhir manehna biji da berarti inggah wae dieu teh nya da can panggih. 6 lagi di dinya ya. Namun can Perjuangan. tungguan. Jangan lapar sih sini. Eta mah pas ngetrok. Eta mah da hideung tapi kaluhur saya hideungna teh. Kerung gitu. Naon? Jeung jenisna teh. Ini nyegah gitu. Naon? Saha nu pikiran teh eta? Hah? Heuh laki acing. Acing teh. Nya bade ameng. Abdi mah sakola keneh cek manehna teh. Bari bae teh. Bari bau. Geblok ge pantau dibandingkeun tah ku awewe teh teh. Pikir aku pula. Bore teh asup. Hideung nepi ka luhur. Balik badan teu kuat ku era. Balik badan. Gagibeg sih eta. Eta gawir segitu. Ah, eta mah gawir. Wah, kok koreh eta tak asalak ya asa tangka cecenet. Tapi ka imah kieu tah Baret ya. panas diri. Suka. Nah, Jun jadi Aing gitu jadi sebetulnya ujung-ujung mah nya kinya kayak alasan kudu hese kadang mah alat geus garampang udah geus ragun kieu ari geus mangsa nama ngewa di katinggal lenguhan wae teh. Beda jeung Ujun, ya Ujun ngomong ana misalkan minang mau awe goreng katinggalin lagi. Da masana masa sakola keneh mun Ugun tah lenguhan wae goreng gitu katinggal teh. Kan intina Gun penuh perjuangan naon-naonnya. baheula mah. Apa Dek? Di rumah Ayang. Gak ada. Ada barusan telepon sama Ayah. Aya lagi masak daging. Di belakang. Ih, ke belakang. Kamu di sini diem dulu tuh diem. Ya lagi ngobrol. Uwek lagi bercerita. Masa awek gitu kan. Da bola mah di dieu mah loba ditampikna Gun. Dibari narima ada nyaho tukang arit berhenti. Tapi dah kieu panon aya laki mah naon cenah ditampik paranti. Oh, ditampah sila. Ditampah sila gitu nya. Gitu. Ta eta kojoana mah can ditampik mah hantem we. Berganti gitu. Nguntil. Tas. Kada paranti mun ditampik banyak balik. Dengan tangan hampa teh. Si bawah. Bari kukulutus Di Bluetooth aing cing teh. Tebenkan di mah pan baheula mah
Kayak Michido tah jangan bodaskeun beungeut teh. Baheula teh. Michido teh. Michido ning pengen ngebodasan beungeut. Oh iya. Enak aya kene we Michido. Ngada cek batur teh. Geus we cenah ku biore, cenah dageun beuti aya biore. Oh, awalnya. Awal. Biore. Heuda. Cara maca, cara make na kumaha cing teh. Tah. Biore teh. Sugan teh kawas salep we, kawas ieu we, diperjalakeun diusapkeun. Ayo, biore teh. dari sayan. Ento. Nah, heran. Si beungeut peuri. Tah, baheula mah. Geuning cegah. Nah, kieu. Ai maneh cak teh kunaon beungeut teh cenah heran. Di biore, teu si beungeut henteu. Maca atuh cenah. Oh, teuing atuh cenah. Ai kok si beungeut teh leueur wae beungeut. Pesan. Lain hideung nyarawataran tuh. Barokah bener. Terus zaman minyak rambutnya namanya. Aduh. Terus sih Nah. itu brisnya. Bris, tanco. Lavender gitu. Lavender mah tembegan babe eta mah kali teh. Kan osok mau kan mah lavender teh. Mencepal. Aduh, baheula mah. Pernah zaman ngintip tah. Ieu mah ulah diturutan ieu nama. Nunggu goreng nama ulah. Ulah. Geus dikeker teh ieu mah teh tah. Dikeker asup teh. Waduh. Ieu mah goreng lah ampura aja ya. Ieu mah pengalaman segala diturutan ku barudak gitu. Ari asup incu. Nah, asup teh. Diam dulu. Da bentang atuh budak nama teh teh incu nama teh kora-kora bentang macing teh. Dikeker teh luhur teh. Tapas keblus sebenarnya ka incu nate beri mah eme. Jika nama diding licer incu na bijil. Asup. Masuk. Asup nini. Dari disiapkan pukul 12 tas liang. Pilihan. Geus diliang. Peniat gitu. Diam. Aku hayang ieu acing. Ayo ya. Da baheula mah mesti keneh. Mesti keneh goib lah nu kitu teh baheula. Eta mah liang paku 12 kita paku 12 ngong sir 30 hantem ya serius kita Tiluan. tiluan nong teh teh urang dieu kene baturan kene meureun recet kadenge meureun kadeng eta mah da eta antap parah dirawu usahana tina ieu teh naon panawan Sila ngintip aing jalan nongkon anjing di babaranting dempul dia begitu potong dempul Terjadi ya, no? babaranting Geuning bang. itu pula kejeng dirawu segata eta mah ulah ada anu geus loba wah ada media sosial loba gitu jadi antik sebenarnya mah palam Tapi antik geus hot di dieu teh juga Resep namanya kene kapungkur aja. Iki nu jalur-jalur mah tutup generasi urangnya Iya. segala namanya. Jadi generasi urang mah Gun hidup di dua zaman mun kieu Ya. zaman manual mun jeung zaman digital. Nah, Mang Ugun anu kata makan keur digital teh jai gitu. Koya Wah. Mang Ugun mau aya eta mah. Hiji teh. tah di mantuka suka teh jadi besan tah hiji deui pane baheula mah ingat sok ayana sok diteuning menang teh digunukeun tarong ngaran teh lah baheula maning Di gunung-gunung kelah ya. kelah Kayak kumpul. Kayak dirawu kabeh. atap duh suka teh jadi besan teh mah ada teh laweun cing ngonggo we heula tutupan ku jukut hanteu mah gunung-gunung Baik. dirawu ku besan Keur ngarit. Kok bawanya dah. ampura besan Wah, otak umat. Kayak gede utang. langsung utah bujur Geuning menghirup kieu sini. Aduh, menang bonus.